Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Wat-tur Demi gunung Tursina wa kitabim mastur jeung kitab nu tinulis fi raqqim mansyur dina kulit lemes nu meber. wal baitil ma'mur Demi imah nu dimakmurkeun was saqfil marfu' jeung lalangit nu diluhurkeun wal bahril masjur jeung laut nu motah. inna 'adzaba rabbika lawaqi' Saestuna siksaan pangeran maneh teh pasti bakal tumiba. ma lahu min dafi' Moal aya saurang oge anu bisa mondahna. yawma tamurus samaa'u mawra Dina poean langit muter liwat saking wa tasirul jibalu sayra jeung gunung-gunung bagerak paburantak. fawailun yawma idzin lil mukadzibin Nya kacilakaan dina poe eta teh pikeun anu ngaborohongkeun alladzina hum fi khawdin yal'abun anu sarukan sukan dina kabatilan. yawma yud'auna ila nari jahannam da'a Dina poean maranehna digebruskeun ka neraka jahanam kalawan beungis. hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun Diucapkeun nya ieu seuneu neraka anu ku maraneh kungsi dibohongkeun teh. afasihrun hadha am antum la tubsirun Naha ieu teh sihir atawa maraneh anu hanteu narenjo. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Bus arasu kadinya sarua bae pikeun maraneh mah boh rek salabar boh teu salabar oge saestuna taya lian maraneh teh dibales nurutkeun saniskara anu ku maraneh geus dilampahkeun. إن المتقين في جنات ونعيم Saestuna jalma-jalma anu tarakwa pernahna teh di sawarga jeung dina kanikmatan. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Saruka senang maranehna teh ku saniskara anu dipaparinkeun ku pangeranna ka maranehna jeung pangeranna ngaraksa maranehna tina siksaan naraka. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Didawuhkeun pek geura dalahar jeung ngarinum kalawan sukabungah ganjaran tina saniskara anu kumaraneh geus dilampahkeun. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Maranehna nyarande dina mahliga-mahliga anu ngabararis jeung kami ngajodokeun maranehna ka widadari-widadari anu cureuleuk. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Jeung jalma-jalma anu ariman sarta imana ditarurutan ku anak incuna kami baris nepungkeun anak incuna jeung maranehna sarta kami moal ngurangan saeutik oge dina amal maranehna.
saban jalma gumantung kana saniskara anu fungsi ku maranehna diusahakeun. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Jeung kami baris maparin deui bubuahan jeung daging anu ku maranehna dipikahayang. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Didinya na teh maranehna cugceg nyokot lumur anu dina nginumna teh hanteu matak mabok jeung hanteu matak jadi dosa. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Jeung maranehna dikuriling ku badega-badega anu rupana lir mutiara anu dipiara. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Jeung sawareh di antara maranehna ngaranjang kanu sawarehna deui pikeun ngawangkong. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Saestuna bareto mah kaula sararea salawasna hariwang ka kulawarga kaula sarerea. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Tapi Allah maparin kurnia ka kaula sarerea sarta anjeuna ngajaring kaula sarerea tina siksaan naraka. Inna kunna min qablu nad'uuh innahu huwal barrur rahim. Saestuna bareto kaula sarerea kungsi ngadoa ka anjeunna karana saestuna Allah teh nu heman nu maha asih. Fadzakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Geraelingan saestuna maneh teh ku nikmat pangeran maneh lain tukang tenung jeung lain jalma gelo. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Atawa maranehna nyebut tukang syair urang dagoan wae nepi ka beak mangsana. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Pok caritakeun pek geura daragoan saestuna kaula oge di antara anu ngadago-dago bareng jeung Arandika. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Nah maranehna teh diparentah ku angen-angenna sangkan kitu atawa nah maranehna teh jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Atawa nah maranehna nuduh manehna teh anu nyieun malah maranehna anu hanteu ariman. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Cik coba maranehna sinanyieun carita anu siga kitu upamanya mah maranehna jalma-jalma anu balanar. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah maranehna teh diyugakeun hanteu make sabab naon-naon atawa maranehna anu ngayugakeun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Atawa nah maranehna nu ngayugakeun langit katut bumi malah maranehna nu teu ngayugakeun. Am indahum khazainu rabbika am humul
مسيطرون atawa naha di maranehna harta banda pangeran maneh teh atawa maranehna nu kawasa أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين atawa naha maranehna bogaeun taraje pikeun maranehna ngadengekeun wahyu di langit cing coba datangkeun nu ngadengekeunana sina mawa katerangan anu tetela أم له البنات ولكم البنون atawa naha ari pikeun anjeunna putri-putri jeung ari pikeun maraneh anak-anak lalaki أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون atawa naha maneh menta upah ti maranehna nepi ka maranehna ngarasa berat mayarna أم عندهم الغيب فهم يكتبون atawa naha manehna boga pangaweruh goib nepi ka maranehna nuliskeunana أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون atawa naha maranehna rek nipu nya jalma-jalma anu kalupur anu baka katipu mah أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون atawa naha maranehna bogaeun pangeran-pangeran salian ti Allah Maha suci Allah tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم jeung upama maranehna nenjo aya nu murag di langit maranehna nyebut eta mah mega anu mang lapis-lapis فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ukitunakeun wae antep maranehna teh nepi ka maranehna panggih jeung poe maranehna kiamat anu nya harita maranehna dibinasakeun يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون nyaeta poean di mana tipu daya hante nguntungkeun ka maranehna saeutik oge jeung maranehna hante ditarulungan وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون jeung saestuna pikeun jalma-jalma anu darolim teh aya deui siksaan salian ti siksaan nu eta tapi kalolobaanana maranehna teh hanteu nyarahoeun واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم jeung sing sabar kana timbalan pangeran maneh karana saestuna maneh teh aya dina panalingan kami jeung prak geurang mahasucikeun ka pangeran maneh dina waktu maneh hudang isuk-isuk ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم jeung ti peuting geurang mahasucikeun anjeunna jeung dina waktu bentang-bentang saruruk